اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas aw tatrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoroma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang ku urang digebakeun hus anjing mangelel tatruku atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sifatana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li'anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taitu pewarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamahna maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya iya tidak sawarena kiai nu cilaka kiai nu ngadoakeun pamarentah zolim ngadoakeun kana kazolimanan cilaka eta kiai sanajan udeng-udengna saguede bakul cilaka Masya Allah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalb Allah walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaulan ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'uro diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'uro nu dibere ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah karim debetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection insyaallah
asal diuk zikir, asal diuk Quran, dibere hampang dan dibere hampang penting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain gitu saya eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran atuh ieu mah panita Allah mah manusia hayang ka sorga batam mah nu sorga dan nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae manusia mah meureun embung ka neraka urusan neraka eta mah urusan Allah ieu mah pokona mah neuk ngalaksanakeun parentah Allah bae bisa kitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae tah urang ngadegeun ngeunaheun tapi gak laksanakan eta kelas wali kos gitu Pak eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih keneh hayang unti mah eta mah budak leutik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodreksin ieu obat ngan amis orok tah mah kos kitu mah tuh ieu tah papais ieu dalam jerona ieu unti resep ngadahar papais teh resep ka untina ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok mah kos kitu ibadah ge ieu teh aing mah resep jasa aya sorgaan ya eta orok teh kos kitu komo teh mah ieu lamun dibaca sakean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir bagus parajas ikir cerita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir cerita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ya ayat wa azin fil nasib bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae kurang boga toko kurang boga warung orang boga material kurang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh tah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya nu meuli ieu can kaladedan ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nas bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah ujian datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa adzin pinnasi teu beunang kitu tah ngawirid teh beres ngawirid anu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirid we tah mah urusan khususon atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya gitu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok jus uzon ka aing tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal Masya Allah nu mahal teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid sangat migawe kana kersana
kumaha kersa anjeunna wae eta batu wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mulai ngaji tauhid eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kaburna jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradat urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na larafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuh diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo dibere embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga sesetik tah palesan setik haji nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jagana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipeta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah Kiai goblok tol sama Kiai kos lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok apa mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakeun emang Kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanirrahim malik yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung ai heuai ai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang jeung hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sumut sia bisa kuat Masya Allah nada udah ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah udah diangkat derajat teu dibere puyeng
haji isuk-isuknya biasa bae deui tetunduh mun dihitung-hitung saretengan sajam atau sajam setengah tapi tetunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek kene panglima jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegesek kene kodan tak sebenarnya puyeng aya tahajud isuk dari bakar rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tak itu dibere ku Gusti Allah teh kekuatan lamun dibere kekuatan itu ku Gusti Allah Masya Allah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang dibere kekuatan ku Gusti Allah tek 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 ih ditangeukeun dunia di rate plek 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 ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tak naik di Kedomas barangkali jauh lebih kan lebih coba itu pakai lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap ayat tak urut sumur dah itu teh perlawanan pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana kaget lantaran buncal munajat ke Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tini Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoros ya panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manawati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat duha Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji ngalah wudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya dek ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya ya urang mah panjeun sumur geus kikian
Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ke anak udah dapat berapa mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi saya Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana, jang babaturan, jang ahli-ahli dinya, jang tatangga, jang anu zarara. 7 nu mantap. Jadi lamun urang nyaritakeun saya Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Tidinya lah tetap titik panjang dongengna. Tah ieu sumur 7. Digunakeunana ku wari ku jawara. Geuh, lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya ku caian. Nah, lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber karua slek yen semua plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kene arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos dari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok ka singgung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah an Maha Rahmanir Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah sama salat jajabur tah kos kitu salat jajabur salat lu asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat numantak di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan gitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada pararuyang aing kulan tah salat puyeng aing mah reungit ambal aya reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngadaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai diberi taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik aku duduk gede we tolol ieu ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala naonan
iya teh gimana negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu kadirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu cadirina bae ge zolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh ngomong jang batur karena resieun ngomong kos kitu bae ge emang ngomong kos gitu gaya mah geruan jelema bae ieu cenah loba kita dianggap jelema aja ku aing mah tuh aduh aya ge panglimana di dieu atuh eta prajuritna pan walau syina lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi le Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mah mala hartina teh condong tapi gak bahasakeun make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrif dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mata kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah kos itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kedua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang wae kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh gitu beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia
datang kadinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan ya datang dari kalinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta kiai maning dirate mah budak ieu duga heula kiai haramkeun kuari halalkeun jadi lu gak ligu gitu bener eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jana jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu jadi cenah kiai lamun jadi muih lain muih nasihat korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukuman hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia ceka satu kumaha kuari muih mana kuari muih teh ya Allah muih teh sebagai filter lantaran negara orang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga muih sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu muih sebagai toser jang ka pemerintah kuari muihna geus polusi di jerona erosi ka belah dieuna teu pernah aya dengungan muih urang teh kuat daging gemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang koreng di jero nama atuh lain deuk nyaritakeun agama muih teh sarua dunia nu diarah teh atuh biasa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anak baik anu dimuih ai akhlada ilalla dicondong kana dunia mawattaba hawahu tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattaba hawahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia kene atuh sarua bae sarua ieu mah sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu kene bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah teh geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajian kumaha kajian ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajan sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnyana komo tanpa pemerintah mah tama anak sulungnya anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidikna jana mah biasa bae tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturanna kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin aja berjamaah ge cara antep baik biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti
Ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sekaligus. Supaya daek berat. Mulai maghrib doangnya na hiji. Isya maghrib isya subuh mati lok. Engke nya tah sebulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya. Wah, pesan teh salah kos gitu. Tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani. Henteu kapaksa nya mah. Masyaallah. Nges, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Dah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah bae teu salat tasbih. Boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih. Ya mah kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua. Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa. Pamere pemerintah, pamere tokoh, akhirna tigesle jana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis. Digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas. Sipatan jelema model ban lambin bahoro mah eta percis okos anjing. Masyaallah. Kumaha eta anjing-anjing tayun tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang ku urang digebakeun hus anjing mangelel. Tatruku atau diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da mal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pewarisun aidon tetep bae dunia bae. Kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia. Yen pondok pesantren modern maksudna dunia, sakamana maksudna dunia, di ondangarium maksudna berkat dunia, silaturahmina ge ngaran doang nu dimaksudna dunia, neangan ka murid ge dunia. Kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ka bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna ge teu cenah kiai ikhlas coba ayeuna hayang nyaho kuat teu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran kahiji putaran kadua teh kitu ngaron data ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadenge tinu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya
geus nyaut eta tadi teh kapan hayang ngadenge jelu we gitu tah. Kampanye ya Allah, kiai anu tadi nyakelan Quran kitab ekori kampanye. Sedih amat. Sedih amat, hina amat. Di dadana aya Quran, di otakna aya Quran. Kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat. Cicing kiai mah. Ngadoakeun umat. Can bisa sholat supaya bisa. Pemerintah anu nakal supaya lempeng. Doa ke Allah. Datangnya ka imah nasihatan. Ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasihatan. Tak kakara kiai bener mal kebal umurna ge. Mal kebal umurna di penjara nyana. Sanu daek pemerintah dinasihatan. Sanu daek. Mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae, hendeukna ngomong bae. Kula diondang misalnya, pernah kerja diondang kapan ka Polres. Kula diondang ke Polres. Gua nyaritakeun. Salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan. Kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajun pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan-pentungan. Itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kayang aing berarti karasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh yang 2 kali geus. Aya ge podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Sada kiai betah jasa teh mah di pendopo bae, di Polres bae kiaina teh kieu bener. Kiai bener mal kebal. Mal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalandar. Alhamdulillah kuari asal ka imah kula betul mawanu ka sakarieu teh eta sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jalan geus beres. Nah lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan. Lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugasna ngasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan. Siapa Yusuf Sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Ini kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya ku urang sia teh ngaji kan henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji
ente siapa ente bae ente mun ditanya kunaon sih ente aya ente bisa ngomong ya embung bae aing mah weh pancen nyaho pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunah heh nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba pana teu sia ente nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sih ente dikarinyakeun ente kunaon mah ente lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisa ku sebab naon teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut deui dulur mah aya sia teu ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung atuh sia joret we ente aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleut nyana teh utah diletakkan deui bahkan ngising diletakkan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing we lah ki uji bisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing teu Famasalu tapi jangan nakanya famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digeubahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya na diserot ku nya seakan-akan nya keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus tetang Allah hiji bae masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing gaya intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasas bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun
manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadi dimaksudnya supaya mantap orang dunia mah kos kitu nyilaka mentak ad-dunya ra'su kulli khati'atin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'ura anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar awas aya anjing. Awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing ditakolna mah. Iya perang sana atau ayam muik tuh awas anjing ulah aing macam hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu bae mah PDI cenah buana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya nu lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyahoanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh pan neuleuh ka dieu ka heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allahu alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka liilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia kita salat tahajud puasa
cacak-cacak dititah perang nyawa taruhanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda gitu. Masya Allah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urang nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun kara terang hampang ketika geus dibere hampang eta lainna urang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup nanti kiai nu mantap diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah. Ai urang mah Masya Allah dipamer-pamer. Aing asal teu tahajud bae rada nyeri apa? Insyaallah rada nyeri ya. Insyaallah. Teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng. Eta mah geus bae teh beak kabeh. Beak ngaji beak, tahajud beak, salat ya beak, kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah. Aing mah asana sapoe teu sedekah asana gegeter. Ngageter bae mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae. Maksudnya eta mah geus kalakuan aing eta mah masyaallah. Aing mah geus jadi adat kos kitu teh. Beuh siling sama mata si ngomong. Nah, aya bari jelema eta. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatu ziyaratil kubur yaiku dan syarakan ziarah ing kubur wa targhibu fiha lan ngademenkeun ing dalam ziyaratil kubur wa dzalika lan utawi mangkono ziyaratil kubur lil azati iku karna arah-arah miulang miuruk wal ibrati lan ibrah tegese ibrah wa qad ajma'al ulama ulan teman-teman wis ijma wis kompak sapa ulama ala anna ziyarataha ingat sesatu ziarah ing kubur sunnatun lirrijali iku sunnah kadue pirang-pirang lalak ziarah kubur wa ikhtalafu lan perebutan ya ulama fi ziyaratin nisa'i ing dalam ziarah pirang-pirang wadon amin umaga ikut tetap setengah saking ulama bayara utawi wong kang micara yaman tahrima ziyaratihin ing dan haram kena ziarah nisa al-qubur ing pirang-pirang kubur. Sebahagian ulama ya kiai nu ngaharamkeun awewe ziarah kubur likillati sabrihina karena kidik sobare nisa kurang tahan uji ndekna ceuk walamun ziarah ka kubur teh wa kasrati jaz'ihina lan ake ngarasulana nisa jeung loba ngarasulana haram awewe ziarah ka kubur lantaran loba ngarasula ditambahan deui ku ari Madinah fikih bahwa terjaga aurat
ziarah ka kubur teh banget kadang-kadang bu kurundaya kadang-kadang mama make calana nama panjang-panjang namangan nyepet street make calana street calana mah calana tapi bebelahna nyitak iya terkena ya kos itu aju urang lagi deui lamun neuleuh kitu resep deui aduh urangna resep deui jadi nyetel namun urang neuleuh sakorodong make jilbab atawa make baju nu teu megah make gitu tutup bangetna eta urang lagi teresep ieu teresep urang lagi jadi urang malah mun dadana muka resep kadele mentolna kadele citakan cangkengna resep urang lagi kos kitu jadi kulantaran resep hawa nafsu timbul aju dihayukeun kan ku tak jadi awewe haram ziarah ka kubur besi terjadi aurat lamun gitu mah khusus bae jahelatna ge besi terjadi khusus bae tuh awewe ziarah teh aju lalaki-lalaki salah sebenarnya ulah teh nyampurna wastudilla ala zalika lan den amri dalil ingatase opo ala zalika ingatase mangkono tahrim bila ni rasul launa kalawan ngalana te kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuna kadue nisa fil haditsil ating dalam hadis kang bakal teka ke aya hadis akeun deui nu ngalaknat ziarah para wanita ka kubur wa minhum lan ikut tetap setengah saking ulama mayarau te wong kang nekadkeun yaman jawaz ziaratihina ingon nang ziarah nisa mustadilan ari amri dalil bi an tarakhisa bi an tarakhisa nabi bi ziarat ta umur rijal wan nisa kalawan satu ngamurakeun kangjeng Nabi ing dalam ziarah iku nyurambai tarakhis sing pirang-pirang lanang lan pirang-pirang wadon dina bahasa kaumuman kangjeng Nabi tadi pazuruha mencakup lalaki jeung awewe geus anu ngarobah wuru nyalin di mana-mana umum nu disalin atau tetep nu nyalin atau tetep kaumumanan berarti mencakup lalaki jeung awewe nah itu kuman ziaratil kubur fazuruha geus lantaran didinya amar sabadana nahi jatuhna kana ibahah atur neuleuh hikmah jatuh kana nadab nu jadi masalah kuari eueuh anu ngebedah nyalin kana kaamran anu geus jatuh nadab atau ibah berarti mencakup lalaki jeung awewe wali ala nabiyalan kana satuhune kangjeng nabi alama iku ngaurukan ya kangjeng nabi Aisyah ta ing Siti Aisyah matakulu ing barang kang ucap ya Aisyah ing ma inda ziyaratil kubur ing dalam nalika ziarah ing kubur wa hadzal jawazu indahu mutawi kilawanang munggu ulama malam tatiz zairatu iku ing dalam salagi ora teka apa wadon kang ziarah bimunkarin niyatin tetap kalawan munkar atau sasambat iji ulah terjadi munkar
nomor kedua ulah aya sasambat zarahna sakumaha tadi tupikeun izoh itibar meunang aya sasambat urang lamun heuleu di pangzarahan Cirebon di Cirebon mah rada rarempan datenya ngan kamari ieu tuh kungsi dibasmi dilempengkeun alhamdulillah tadina mah kapan sarua jeung mujab bon eta teh kitu ngakhawatirkeun terutama kaum hawa ditinggal di lempeng-lempeng we zarahna tetep ngan di lempeng-lempeng praktek zarahna nu jelas sunah ziarah ka para lalaki mun awewe diikhtilaf geus urang lamun keur hate rada teas ziarah ka kubur jangan leleskeun hate mah teu ka kuburan wali bae teu kudu teu ka kuburan ulama teu kudu kuburan sahabat urang datang ka kubur nangtung di kuburan ajudiuk urang di kuburan tujuh urang mikir-mikir ngaleleskeun hate mah kos kitu aduh sia ieu nu dikubur ieu kuburan saha ieu kitu teh urang teh leuwih kolot apa leuwih ngora ieu teh aing nu jelas kolot jeung ngora aja paeh bae aing ge bakal nuturkeun ka sia nu dikubur kumaha kabarna ieu di jero kubur berak ngomong baik-baik saja urang kaget urang kos kitu ya oh ternyata horeganan kabehan ge bakal pararae pejabat paeh rakyat paeh kiai paeh ustad paeh santri paeh rakyat paeh nu sugih paeh nu susah paeh nu sehat paeh nu gering paeh aing ge bakal paeh cara sararia tuh awak deuleu tah ku sia tah tempat anu lila geus sabaraha puluh taun ieu jelema dikubur di dieu geus sabaraha ratus taun ieu jana boga imah di dieu sia ge bakal kos kitu ulah kokoman si awak bakal kos kitu hirup anu terakhir setelah paeh sia tah di jero kubur teu mawa ampar-amparna naon nu diamparan di jero kuburna si awak waris ya teu meunang teu asa ti kudu make kasur bae aju kudu make AC bae pan sia mawa kudu make kipas bae deuleu tah coba di jero kubur aya we nu masang AC aya we nu mawa kipas sia mangke ka kuburan mawa kipas bae tu nu leutik nya nyempelkeunana di mana setrumna di jero kubur bapak setrum atuh sakalian bae urang masang deui ka ieu naon garang-garangna bok ka jero kuburan jang masang kipas masang AC atuh tah bisa nyetel musik di jero kubur ge wah bisa nyetel Oma Irama ieu mah calon presiden urang mana meureun aduh ya awak tuh di jero kubur mah eueuh HP eueuh TV geus kuari bungkung di luhur subuhkeun ku ieu torol tah kuduna jadi nyeubeulkeun sehingga sia di jero kubur mah eueuh kaulinan jadi siksa sia geus urang jarang ngaleleskeun hate mah teu kudu ka wali teu kudu ka nabi teu kudu ka ulama kuburan waya bejang itibar sekarang balik aing mah ditanya ku pamajikan teh di mana kaji saudara di mana tadi dinya di kuburan cara ngajarahan kuburan saha kalau ngomong malah ngarti sia mah teu ngaji lain ke kakak beusi sepeleng deui ngajarahan saha geus luhur pangkat aing mah tuh sama teka-teka ku sia mah mantak ngaji tuh jadi ngarti soal jarah
jadi sasar kieu cenah ka haji lain jabat teu ka anu zarah kadinya ka haji maka dia teh mah euy kuburan encek beran encek teh mah ka haji kuburan encek jarah bae ka encek ka encok pokona mah aing jarah bae kan bisa kos kitu sih ka haji barang ngaji ka Cilongo ku emang aing rada sepel barang ngaji ya mah teu artinya aing mah jarahna ke ilu jeung aing jarahna ke ilu jeung aing ulah jarah ka ditu bae sih mah ka ditu bae mah jarah teh mah hayang untung jarah ka wali sanga naik beus aja babagi kauntungan pantau mah kos kitu mah ieu mah lain jarah asli ieu mah ye kaji penjadi kos kieu ngajarahan tasantiong kuburan Cina di jalan lah kuburan Cina tah kuburan babah tah kuburan encih tah sugan bae encih na keluar lah pokoknya mah gitu jadi jarah nak jang itibar mah bebas dek jarah kemana bae dekat encek ke jarah tah kali itu kata na gocap di Tangerang loba jasa tah kuburan dirinya tah ayo datang ke dinya jarah jadi ejang itibar mah bebas jarah teh sapira nginget-nginget paeh kafa bil mauti wa izu cukup paeh jadi nasihat ka urang mah tahlil teh jadi nasihat urang mah zarah teh jadi nasihat sebab zarahna teu akur jeung aturan jadi zarahna teh urang mah kudu pemimpin zarahna ge gerak kerteg-kertegeun bamaksudan ayo gerak tulis ya dia dah ayo ka dia lapor-laporkeun nah yang hasil maksud dagang teh jabatan teh tani teh coba tah nu jodona rada lambat ya gerak tulis ka dia saha ngaranna Epi Tamala sia ngaran Epi emang maka Tamala nah kapan teh jadi biduan untuk ulama santri umur 19 tahun can pernah aya nu apel ke balik jarah ke ge aya geus anji di jero hatena aing ke bakal tuh atuh tawa langsung diijabah tawa tuh ya eta kos kali itu teh pemimpin zarah teh salah lain kitu ceramahna zarahna sakumaha jeung aturanana tadi nya ulah dijadi-jadikeun kos nu muja-muja kos nu menta-menta ulah tabaruk bae urang ka ahli ibadah tabaruk dulur sadaya ieu nu dizarahan ku urang wali nyana keur masa hirupna resep maca Quran nyana mah resep salat nyana resep zikir ajunya nama anti kana dunia nu mantak diangkat jadi wali ge sugan we urang tas darah di dieu aju sugih cipan jadi kos gitu tuh sugan we jeung urang tas darah di dieu atuh urang katepan ku ahli duta tadina resep dunia jadi henteu duta tadina urang sugih atuh jadi susahan asana moal kebel moal kapake tah moal kapake pimpinan zarah kos kitu masyarakat teh ulah ilu kadinya kunaon sok susah tas darahna juga susah ulah urang mah neangan nu sugih bae salah bae urang insyaallah an Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab kakumaha cek Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh kuari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah beuh pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di sorga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya orang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodel ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batin mah manehanana geus seserian di sorga kitu keneh di Irak
sedangkan sasaran anu terakhir sakumaha kukula diceritakan ke setelah Yaman ulah iya engke bakal ke Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa siap-siap bae Cikupa ya Allah ya Rabbi dek kumaha kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika urang meuli naon bae geus aya persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani urang meuli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja. Nggak kumaha atuh. Berarti satu sisi urang benci terhadap Kristen, di sisi lain lantaran nya nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomianna urang nyumbang ka nyana. Sadar atau tidak sadar seperti eta lah. Dikondisikan seperti eta. Kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika. Urang tinggal nyalahkeun penggede urang bae kokos kitu atuh. Hese kembali deui urang ka urang. Kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade. Nu tadina mah sarua bae kiai itu ge sing hade. Mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade. Barang dibere rada gede. Nek. Barang dibere deui cicing mah ta iya dek kumaha jeung kembali maka urang-urang kene ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten Serang Tangerang kabeh ulah milih awewe malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan dirinya tak pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bade tuh nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama ndek dijadikeun proyek ja aing mah nyaho jasa teh ka kiaina ja datang ka imah man minta tanda tangan wariga deuleu bae kumisna je minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe geus teu kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun hagas kumaon kabelah dieuna dibere mulai sorang diumrohkeun jeung Ki Pudoli pan ka ditu henteu Ki Pudoli mah bareng doang atuh ku baru untuk apa di Pandeglang kiai kudaon milih awewe di Serang milih awewe ketika kurang disindiran weh kunaon milih awewe ieu mah lain salat cek cenah pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat oh kitu kakak atuh kumaha kakak bae tuh gitu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak tuh pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah tak jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui jadi teh naon tuh emang siapa kabere nyaho bae sekupi segala mio ambalayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah wali gubernur urang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulan data eta gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha
selama orang berjuang naon baik butuh nukie mual angges cek ditampal ampun naon teh nukie nah sia mah nya pokona kieu belah pokona mah naon eta kieu be pokona mah mual beres jadi nu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang kata dina mah aya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullahnya teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pan di sing hade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta-eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesak wari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia itu ayo itu can datang ke tempat ngariungnya geus bebeja kiai yang hitut betekeun atuh yang hitut bae kudu bebeja dan geus dibetekeun ku nyana didadatkeun keluar bukur kepret geula atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar geura-ge ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus ka belah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareueuh kabeh kita kusaha gerak Allah mingguan nu tadi nanggeus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate si aya panyakitan bego hubud dunya tah ulah sok batur hubud dunya dirina jadi kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamereti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ka kiai anu mah anu kiai anu mah kiai anu sia pikiran goblok kudu mikiran kiai batur mah geus ka awang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah masalah kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepes ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna ho ka jurumiana ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nu deuk di pagahanana emang santri ajur kabeh ku beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka dinya Allah satu nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia tuh ayo tauhidna petakeun ku sia tuh jas aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cerik leutik jana ge nah ieu tah teu karasa tuh jana di dunya teh kos karari
acur lain hiji lain dua Masya Allah mantap kayak Kiai nu api ketika anak Kiai nu iya asup ka Golkar Kiai nu iya nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana kekeh lantaran Pak Harmoko datang nu iya si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran dunia na terlalu jahat misa tek di dia mah dibuang gede kekuatanna hanya cuma 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti kayaknya kuat di eksis kayaknya Masya Allah aya naon buah eta Golkar sebab tadina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tah di mimitian tidinya tah orang kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil dibunuh karakterna dibunuh harismana dibunuh kabarokahanana dibunuh ilmuna ngan anehna ieu anehna kiai nu asup ka Golkar teh tah teu daekeun tobat heran aing mah heran heueuh sakali deui enahan ngomongkeun ge kayak aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayahan keneh insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka abah bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cakeun Allah terido eta lamun hayang bagusnya tobat cara tobat tuh kebeulem pondokna eta kolot teu kira-kira ngomong lain pondok teh mah itu mah beulem pondokna cakeun teh lamun can dibeulem can jadi tama tobatna tuh eta mah meureunnan nyingsieunan we teh mah ka kula supaya kula ulah meureun aja kula ya ai duitna terus bae ku ari ge ya alhamdulillah kula lamun kadatangan tak kamari kan kula ajak keur poe Kemis datang bupati datang gubernur kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere kai salamet aing lamun teu mere bener sasalaman teu mere naon dijabah berarti doa aing kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah gubernur teu mere berarti pelit kan kitu mere pelit kan berarti ngan emang teu hayang teu jadi lamun kadenge gubernur datang bupati datang lillahi ta'ala teu mere naon eta datang bunga bae secara kemanusiaan nyana manusia kula manusia satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cek Kiai Golkar bohong ki uci mah soekeun ku aing sungut sia silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang ka gubernur nganasehatan ka wali kota nganasehatan teureun kula mah nganasehatan cara kula nganasehatan kelalagaan kana nasehat kelalagaan kana janyana ge sarua hayang salamet di akhirat tembung ka neraka ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana geus teu wanian mere sebab nyana ge meureun dibisiki hati-hati jangan suka ngasih sama Ki Uci emang kenapa kalau sedikit engke bahaya kalau gede boleh kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon ulah sok hayang dibere tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakaana sing kuat seperti kitu jadi kadoleuna akrab bae geus kura kirang lalagaan ku kumaha ge mun teh hayang dibere jieunan atuh geus bae juga beneran teu mere atuh geus pas narana beres geus nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salah amat urang ngasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sampai kerbloon pan ieu kumaha tuh ieu tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut nyarekanan ka pemimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun
kuali mages ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju paedahan lantaran KBG disiksa kuari rasakeun bae kumane al azab siksa biba kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu kumaneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na aya jelema keur ngararaji model kieu teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial tak budak aduh nyana bisa ngagerokeun Sina Umar ayo jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjak nyana Masya Allah tah urang teh kudeut ta urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali, dua kali, tilu kali, 4 kali, 5 kali geus saya 11 kalina perasaan tiis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae heula Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh ulama inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat tas isya bada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudna kajadian kos kitu aya naon oh ngaji bada magrib lain bada isya ngaji bada magrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kajadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler tadiuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis keur tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati Abah kunaon tu aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantap teu kuat Abah langsung bae ditutup Allahu a'lam bishawab geus tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali hadir Masya Allah deuk kumaha coba eta coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi bow mantap sing hade urang kuari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi waduh cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok aduh asana di pareuman kuari kene sial cek teh ai ku ki oci olam aing teh sieun tapi ieu Kangjeng Nabi kan diuci nama cadacaknya di jero teneleun kain tapi pada Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta pan urang lamun inget gadinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki Arwani Kudus ulah murikak bulu keur muludan pan
kermuludan assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum sekolah biasa udah datang suk bae nya asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus teu kaluar deui saat eta terus masyaallah teu keluar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian naon mimiti cek ngana begitu hadiah puji seungit anu hese nyaritakeunana sabada seungit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula cek ngana datang diiring kos gitulah caritana teu terus jana ge nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah mah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tatadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadale ku Kangjeng Nabi engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadeu aing keur kadinya cak Kangjeng Nabi nyana aya dirinya emang nyana nyumbang aku sadus doang tapi aing pokona hadir kadinya nyana keur aya endeu kumaha deui coba ieu geus anu nyaho urang mah neangan kauntungan di mana bae kajeun teuing teu salat ge asal muduleun hadir we lah abeh Kangjeng Nabi kadinya leuleuk kitu bae geus urang mah mantak geus muludan hadir bae geus pokona asakadeuleu ku Kangjeng Nabi na dirinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleu kajeun ceuk masyarakat tah mah carang salat sama tah mah seringna ngadu kotok nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok ngeuleuna keur muludan cenah kan gitu wah cek jawara mantep ya mokos ge mantap geus mantap jawara mah geus teu kudu hese-hese muludan nyumbang aku sadus cak gitu aju geus teu kudu dibuka bawa deui ka imah jangan anak incu jawara pelit tongkos gitu cak Kangjeng Nabi deuk ka sorgakeun teh jadi lah iya ya jadi di neraka teh lain lalagaan tekna nasna jelas mimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke paeh di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka ribut di neraka antara pengikut dan jeung nu diikutina antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna silih salahkeun silih dakwah terakhir nama tetap ku Gusti Allah olah ribut maneh rasakeun bae siksa kulantaran maneh kufur musyrik waktu di alam dunia geus rasakeun abadal abidina wa amadal amidin wates wangena terus bae disiksa di akhirat na'udzubillah min tinggal dilanjutkan ku jelema anu ngabohongkeun kana ayat ka innal ladzina kazzabu wallahu a'lam